upami Jumatan katinggalin sarokaat teras aya anu ngamakmum deui, apakah sah salat Jumatanana? Upami salat Jumat katinggalin sarokaat eta salat Jumatna hukumna sah. Dina Hasyiah At-Turmusi ala Minhajil Qawim juz kaopat halaman 358 duwikeun ka halaman 360 aya ibarat wala tudroku al jum'atu illa birokaatin. Moal ditemukeun salat Jumat kecuali nemukeun sarokaat. 5 marro min annahu yustaratu al jama'atu wa kaunuhum arba'ina fi jami'i rokaatil ula. Dengan syarat jamaah Jumat peserta Jumat jeung imam sadayana dina rakaat pertama geus aya 40 minimal. Imam jeung makmum minimal geus aya 40 dina rakaat pertama. Urang datang dina rakaat anu kadua. Tah Jumatan urang hukumna sah. Salajengna palau adroka almasbuku ruku asaniyati wastamarro ma'ahu ila ayyusallima ata birokaatin ba'da salamil imam jahron wa tamat jum'atuhu. Lamun mah urang jadi masbuk salat Jumat nemukeun rukuna imam dina rakaat kadua secara sempurna, tah urang kantun nulikeun salat bareng jeung imam dugikeun ka salam. Geus salam urang cengkat deui nyampurnakeun salat Jumat sarokaat deui. Jahron disunatkeun maca Fatihah maca suratna bari tarik. Moal tarik bade alon mangga teu nanaon. Wa tamat jum'atuhu sampurna Jumatanana. Sah Jumatanana. Kumaha lamun teu nemukeun ruku dina rakaat kadua secara sempurna? Ieu mah si makmum masbuk salat Jumat teh pas datang nemukeun imam keur i'tidal dina rakaat kadua. Tah eta si makmum kantun takbiratul ihram niatna niat salat Jumat ngamakmum ka eta imam ngan sabada imam salam tina eta salat Jumatna urang cengkat deui nulikeun salatna salat lohor berarti 4 rakaat. Pas cengkat teu kudu ngarobah niat kana salat lohor, langsung we ieu teh niat namah niat salat Jumat tapi prak-prakanana adalah salat lohor 4 rakaat. Sabab teu nemukeun kana 1 rakaat karena teu nemukeun rukuna imam secara sempurna dina rakaat anu kadua. Balikta manehanana hanya nemukeun imam keur i'tidal atawa pas cengkat i'tidal. Sehingga dina I'anatul Thalibin mah juz kahiji halaman 128 dijadikeun tata rucingan. Nawa wala shola wasola wala nawa ay nawa al jum'ata wala sholaha. Si jalma nganiatan mah salat Jumat ngan teu salat Jumat tapi salatna salat lohor. Wasola az-zuhra salatna mah salat dohor wala nawaha ngan teu nganiatan salat dohor. Eta salatna sah. Salajengna upami urang sabada salam imam heg nangtung da katinggalin 1 rakaat berarti nuluykeun salat Jumat sarokaat deui. Nalika urang keur salat sorangan nuluykeun salat Jumat jo teh anu ngamakmum di tukang ka urang. Kumaha eta hukumna? Urang teu kudu nganiatan jadi imam da urang mah keur salat Jumat. Nu tukang jadi makmum ngamakmumna ka urang sah-sah bae. Urang mah jongjon we dina salat Jumat nyampurnakeun sarokaat deui. Cek dina Majmu' Syarah Muhadzab juz kaopat halaman 168 annahu tasihhu sholatun nafli khalfal fardi wal fardi khalfan nafli wa tasihhu sholatu faridatin khalfa faridatin ukhra tuwafiquha fil adad kazuhrin khalfa asrin wa tasihhu faridatun khalfa faridatin aqsaru minha wa kullu hadza jaizun bila khilafin indana. Jadi sah-sah bae walaupun jeung urang beda rakaat. Urang mah Jumat 2 rakaat, itu mah dohor 4 rakaat contohna. Mugia manfaat. Wallahu a'lam bishawab.